keluarkan ku mama sareng ku bapa kanggo diri aing ping digentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kersakna Bapak sareng Ibu Saibul Hajat, Bapak Daim sareng Ibu Ungkus anu ku pribadi tipi hormat, calon panganten Neng Ai anu dina dinten enjing bade diakadan, ibu-ibu, bapak-bapak, warga-warga hadirin sadaya anu sami ku pribadi tipi hormat. Langkung ti payun mangga urang sami-sami mancatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena pratos maparinan ka urang sadaya mangpirang-pirang kanikmatan utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang yuswa sehingga urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina acara siramanana Neng Ai anu insyaallah bade didahupkeun dina dinten enjing. Teu hilap salawat dan salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina ka para sahabatna tug ka urang sadaya selaku umatna anu pamudah-mudahan di yaumul akhir engke urang sadaya kain syafaatul ummah di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu ku pribadi tipi hormat, pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah wedeh dina dangat ieu pribadi tiasa ngiring silaturahmi, tiasa ngiring kempel ngariung sareng kulawargi anu aya di Blok Nyalindung Desa Mekarharja, utamina sareng kulawargi Bapak Daim sareng Ibu Ungkus. Ugi pribadi ieu kapercanten di atas nami juru rias kanggo mandu acara ieu siraman. Ugi perjogi kaunnya ku sadayana maksud sareng tujuan ayana siraman ieu nyaeta daya sanes sejak nyohonkeun dihapunten, sejak nyohonkeun widi sang sejak nyohonkeun piduana nyaeta Neng Ai kanocatan Ibu Ramana khususna umumna ka sepuh wargi-wargi kulawargi sadaya anu sami hadir di ieu tempat. Oge panginten ieu ayeuna waktosna Ibu sareng Bapak panginten kanggo melepas Neng pangintennya. Ogi acara ieu mangrepikeun tawis ka dedeh tawis ka nyaah dina janten sepuhna aran cenah hoyong ngaribakeun heula putri tercintana sateu acan enjing dilaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan dina dinten enjing acara akad nikahna aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dupi acara anu bade dikapayunkeun dina enjing ieu anu kahiji nyaeta bibika. Dina bibika ieu insyaallah bade diisi ku awasan hadarah. Anu kadua awasan sholawat, anu katilu ngecageun aisan, anu kaopat ngaras, anu kalima sungkem, anu kagenep siraman, anu bade dilajengkeun kana tahallul wudu bopongan sang terakhir penutup doa. Atuh sabaraha yang kolang tingkana waktu mangga urang sami-sami bibika ieu acara ku sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu acara aya dina kalancaran dawit dugi ka akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dina acara bibika mangga urang ngintunan heula ka sepuh-sepuh urang wargi urang sadaya khususna kulawargi di dieu anu pangantos ngantunkeun ku ngalangkungan awasan hadarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannafin wal ikhlasin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح عبد الفقير تبرعين أدم ثم إلى روح عبد الفقير رحمة سير بنت مرجان ثم إلى روح عبد الفقير رحمة أنتم بنت الواسن غفر لهم ذنوبهم شيئوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Alhamdulillah hasan hadir perantas sering se mudah-mudahan kau asal hadir ieu wargi orang kula wargi orang sadaya utamina kula wargi di dana perantas ngantunkeun sing ditampi iman Islamna dihapunten tina sadaya dosa sareng kalapatanana sareng mudah-mudahan sing ditempatkeun di tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna kanggo nabih kabarokahan ieu acara mangga urang sasarangan heula aoskeun aosan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah أشرق بدر علينا فاختفت منه البدور أشرق بدر علينا فاختفت منه مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الصدور يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, urang sadaya parantos sami-sami maoskeun aosan sholawat, mudah-mudahan aosan sholawat parantos daos ke urang sadaya sing janten syafaat yang berakhir. Oke, mudah-mudahan aosan parantos daos ke urang sadaya tadi sing ngajantenkeun pangjajab doa kanggo calon panganten Neng Mai sareng Cep Nanda. Mudah-mudahan aranjeunna dina ngabdi rumah tanggina sing salawat aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala, dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah. Ugi dicantenkan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acara dilajeng kana acara salajengna mangga urang sami-sami heula ngadoa khusus kanggo aranjeunna doa umumna kanggo urang sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa wafiqna li syukri ala ni'amika wa 'inna ala ta'atika wa husni ibadatik wa ada'i faraidika wa tanfidi ahkamika wa nali maradatika wa tiqai sakhatik. Allahumma alif baina Nandan Nurdianta wa Siska Nur Aida kama alafta baina abina Adama wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khalijatal kubra wa asrajamahuma fid dunya wal akhirah wa hablahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadika nafi'an ala dinika wal maslihil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Alhamdulillah doa remese mangga urang lajengkeun kana acara sajengna nyaeta ngecagkeun aisan, ngecagkeun hartosna ngalepaskeun aisan hartosna tugas-tugas kewajiban anu janten ibu rama kana janten putrina. Mangga diaturanan ka ibu, neng oge bapak tiasa dipalih deui.
neng ai gelis bager beja bangga hidup menggaduhan rama sapertos anjeun mudah-mudahan cara kehidupan bager sing tiasa sapertos anjeunna gelis anu tiasa ngalaksanakeun kewajiban anjeunna sebagai kepala keluarga sapertos rama hidup pinter oge hidup sebagai istrina engke gelis sing taat sing patuh sakumaha taat patuh na hidup kanu janten ibu ramah hidup kumargi pinter enjing mah gelis soroga hidup teh sanes edi mamah deui bagus soroga hidup dina dinten enjing aya di coroga hidup mangga bismillahirrahmanirrahim ecak aya sengan dikawetan bismillahirrahmanirrahim gelis anaki cekap bapak tos garis bager 22 tahun kapangka pinter mamah sareng bapak parantos ngalaksanakeun kewajiban aranjeunna ka hidup gelis nyaeta masihan nami anu sae kanggo hidup bager anu jenenganana Siska Nur Aida ieu nami anu kalintang saena pinter ieu nami gelis anu setiap saat diarawaskeun ku aranjeunna bager dina setiap doa aranjeunna dina setiap sujud aranjeunna tangtos doa anu sae ti aranjeunna kanggo hidup sakali deui bager ayeuna mamah sareng bapak bade ngalaksanakeun sekaligus nuntaskeun kewajiban aranjeunna ka hidup nyaeta nikahkeun hidup bager dina dinten enjing kahiji jajaka pilihan hata hidup anu jenenganana Nandang Nurdianto leres bapak kumaha ibu tos siap neng tebih ti ibu siap kapayun neng dicanakat ucarogena ibu ridho ibu bapak ridho insyaallah bager alhamdulillah aranjeunna parantos ridho parantos ikhlas kanggo melepas hidup kanggo ditikahkeun ka anjeunna bager mudah-mudahan caroge hidup kadedeuna kanyaahna sing langkung-langkung tideudeuna sareng nyaahna mamah sareng bapak pinter oge gelis anu kasakumaha kasebat tadi ieu bapaknya ndak lilin dina gelas aya beas ieu nandakeun tugas-tugas kewajiban anu janten ramak hidup anu janten kepala keluarga bagernya anu salami ieu diemban ku anjeunna lilin anjeunna geus anu salami ieu ngatik ngadidik hidup ngatik ngadidik putra putrina oge nuntun keluarga ka jalan anu sae beas anjeunna bager anu salami ieu berjuang milarian rezeki milarian nafkah kanggo nganafakahan putra putrina termasuk hidup alhamdulillah bager ayeuna hidup biasa aya di titik ieu bager karena jasa-jasa perjuangan pengorbanan anjeunna oge doa-doa ti mamah sareng ti apa bener tugas-tugas kewajiban apakah hidup bakal tuntas dina dinten enjing bager ku anjeunna bakal dipasrahkeun sautuhna sagambelangna ka caroge hidup mudah-mudahan caroge hidup engke sing tiasa janten imam sing tiasa janten panutan dina keluarga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin sebagai simbol tuntasna kewajiban ibu sareng bapak mangga tiup kuduaan lerina ku ibu sareng ku bapak bismillahirrahmanirrahim ya. Salajengna cepengan sinjangna ku ibu sareng ku bapak kuduaan cepengan sakali deui ucapkeun bismillahirrahmanirrahim terasa di udara aya sanana mangga geus anaking bager ayeuna waktosna bager ieu mamah ngecakeun aizan nuntaskeun oge melepas hidup bager mangga dirangkul dipeluk mamah heula sayang mamahna dipeluk heula brah geus anaking bager hidup gerami geura papa kabagjan ku hidup anaking insyaallah bager doa-doa mama salawasna nyarangan ka hidup kanggo kabagjaan rumah tangga hidup kabagjaan lahir sareng batin dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin berhal anake
gelis cekap sayang ngalih ka apa bager bangga dipeluk apana berah gelis hidup geramean gera papa kebaktian ku hidup sami ku bapa didoakeun pisan mudah-mudahan hidup sing panjang umur sing ageng milik ageng darajat kadeudeung kanyaah bapa ka hidup teu aya wates wanganna teu aya kendatna salawasna bageun doa dan sayonya di bapa nyarengan dina setiap langkah hidup menuju rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin cekap gelis cagen aizan ku mamastaran ku apa pinter insyaallah pas cekap geus ilmu pangarti anu paratos diparasihkeun ku aranjeunna ka hidup mangga bager geura amalkeun ku hidup dina kahirupan hidup sadi dinten pinter omah hidup ulah kadusangkian aranjeunna tega ka hidup geus da kedah dikumahakeun deui tos janten takdir ti Nu Maha Kawasa alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodohna bager dina dinten anjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeunna ka hiji jajaka pilihan hata hidup mangga gelis ayeuna mah hidup geura diajar mandiri bismillahirrahmanirrahim hidup geura diajar lempang ku sorangan tos waktosna gelis ayeuna hidup diajar mulang tarima ka mamah sareng ka apa pinternya sok sanaos aranjeunna tuh hoyong bager dipasiharkeun jantan putra putrina aranjeunna tos kacida bungahna kacida bagjana upami ninggal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin pinter mayun ka mamah mayun ka abah sayang ibu ditetep ku hidup dipenan hidup geus ayeuna linggih 2 jam anu mulia 2 jam anu peratos berjasa ka hidup anu sakitu ageng anu sakitu luar biasa na pinter mamah utamina gelis anu peratos ngakandung hidup salapan sasih lamina pinter hidup dilahirkeun ka ieu dunia pinuh ku pangorbanan anjeunna rela narohkeun nyawana gelis demi putri teracinta nyaeta neng lahir ka ieu dunya anjeunna rela ngorbankeun panagina ngorbankeun waktos istirahatna ngorbankeun sagala rupina kanggo hidup sebagai putrina pinter sagedengeun ibu hidup oge aya ramah hidup bageun anu teu leh mika deudeuh mika nyaah ka hidup si sinareng ti kawit hidup dikandung dugikeun ka hidup dilahirkeun ka ieu dunya dugikeun ka waktos ayeuna anjeunna pintar anu sarana ieu berjuang kanggo putra putrina gelis aya paribasa dug hulu pat nyawa teu ngingetkeun ka capek teu ngingetkeun ka izin supaya naon gelis supaya putra putrina bisa hirup walunya siga batur supaya putra putrina bisa sakola bisa nuntut ilmu siga batur oge supaya kahoyong putra putrina tiasa katedunan ku anjeunna bageun anjeunna mangrupikeun pahlawan kanggo hidup anu wajib ku hidup dimulyakeun gelis teu karaos bageun 22 tahun hidup sasarengan sareng aranjeunna berarti tas 22 tahun oge bageun hidup nyesahkeun ngarerepot ka aranjeunna pintar mangga gelis geura emut-emut ku hidup jasa-jasa perjuangan pengorbanan aranjeunna anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa anu hidup moal tiasa ngagentoskeun mulangkeun aku naon bae oge bageun emut-emut ku hidup kalepatan hidup dina salami eta bageun anu kadang-kadang aranjeunna ngecelakeun cipanon aranjeunna nangis karena kalepatan
wakosna bager hidup keranyuhunkeun di hapunten ka aranjeun oge bager nah hidup terus dugi ka ayeuna terus tiasa mulang tarima ka aranjeunna pinter doakeun geus mudah-mudahan aranjeunna sing paparin kasehatan panjang yuswa sapados kapajun hidup tiasa ngabagjakeun ngamulyakeun aranjeunna geus sakadar teh hidup bakal ngambah sagara rumah tangga bakal ngambah kahirupan anu anyar bakal tebih ti aranjeunna dan menunaikan tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kanu jantan caroke bager ayeuna wakosna geus mangga geura buktoskeun heula ku hideung geura wasuh dapal sampean aranjeunna bager mundut pidoana mudah-mudahan kadeudeung kanyaah sareng karituan aranjeunna anu bakal nyiapkeun karituan ilahi. Karidwana nate anjeunna ibu cepengan sirah neng na ku ibu doakeun neng na rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama doana ge ti hideep bageur Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin ya Allah ya rabbal alamin cekap bageur angga sampeyan mamahna bager tiasa disengitan heula pinter ya simbol hidup di mana wae ayana hidup sing tiasa nyandakna babaik anu jantan sepuh sing tiasa ngangkat harkat derajat anu jantan sepuh mangga ya salajengna pinter diusap sampeyan mamahna kedua tangan sakumaha anjeunna toleh ngusapan hideung mangga ditapakeun sampeyan di handapun teh mangga bageur ayeuna wakosna geura sumuju dina sampeyan mamah disun sampeyan mamahna geulis nyoheukeun di hapunten ka anjeunna bageur bilih salami ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karos anu teu karos anu kadang-kadang anjeunna rahet manahna pinter ku ucapan hidup ku sikap hidup ayeuna waktosna hidup kerajaan di hapunten oge hapunten geus salami hidup mung nyesahkeun oge ngarerepot ka anjeunna atur nu hidup geus dilahirkeun ka ieu dunya bager diatik dididik ku anjeunna oge diagengkeun ku anjeunna oge pamugi ibu sing ridho sing ikhlas ngahapunten tuang putra pastikeun doa-doa nu saena kanggo aranjeunna mudah-mudahan aranjeunna sing tiasa ngabina rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin cekap neng gelis ngalih ka apa pinten mangga dicanak sampean apana bageur wasuh ku hidup sing ikhlas nyuhunkeun karidhoanna ti anjeunna mangga Bapak cepengan sirah neng amin ya Allah ya rabbal alamin mangga tiasa disengitan sapertos tadi bageur ya sampean anjeunna anu insyaallah bakal janten saksi di akhirat engke bageur sampean anjeunna dianggo ibadah kalayan ikhlas dina melari rezeki melari nafkah kanggo nafkahan putra-putrina termasuk hidup mudah-mudahan perjuangan pengorbanan anjeunna yang dikentos ke surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin mangga bageur sumuju dina sampean Bapa nyuwun keun hapunten ka anjeunna bageur pilih salami hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karos anu teu karosna oge ngahaturkeun nuhun ka anjeunna bageur salami ieu hidup rasa atik dididik ku anjeunna diagengkeun teu napakahan ku anjeunna pinter doakeun ku hidup mudah-mudahan anjeunna sing paparin kasehatan panjang yuswa Bapa pastikeun doa-doa nu saena kanggo tuang putra mudah-mudahan rumah tangga anjeunna sing papendak sareng kabagjan lahir sareng batin dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin cekap pinter salajengna
doakan kuning bagernya ka mamah sareng ka apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapak, ya ani cumarios dipayun mama sareng Bapak. Hapunten tina sadaya kalepatan ani. Sami 22 tahun, mama sareng Bapak ngagengkeun ai. Ngahiri ai, kadeudeuk sareng nikahnya ai. Ku kacembaran banget. Mama sareng Bapak ngeluh sakedik oge. Kadang pipisan ku ai kadeudeuk kanya mama sareng Bapak anu sakitu agengna kanggo diri ai. Ai moal pernah sanggup ngabales tur ngagentos sadayana mah. Sareng ngapunten ai dacan biasa mulang tarima kanu janten sepuh. Dacan biasa mangsihan cai mata kabunga ka mama sareng ka Bapak. Mudah-mudahan materi tenaga keringat sareng cipanan anu parantos dikeluarkan ku mama sareng ku Bapak kanggo diri ai. Ping digentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Ma, Pak, salajengna ai bade netawit di mama sareng ti Bapak. Dina dinten enjing ai bade ditikahkeun ku Ananda. Doakeun mudah-mudahan ai tiasa janten istri anu soleha kanggo coroge ai. Janten ibu anu bijak kanggo putra-putri ai. Payun sareng mudah-mudahan rumah tangga ai salawasna aya dina bangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Ai nyaah ka mama, ka Bapak sareng ka kulawargi sadaya. Dadah teuing anak yang bager kanya mamah kanya apa. Sok sanajan ku hidup menteri pentah. Mamah sareng Bapak geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup bager. Jeung didoakeun pisan ku mamah sareng ku apa geulis mudah-mudahan hidup dina ngabina rumah tangga nasibna gejing kabagjan lahir sareng batin. Sing digampangkeun rezekina dijauhkeun dina sagala lainna. Sing manfaat maslahatina kahirupan anak bager. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul dipeluk mama sareng apana sayang, dipeluk duana. Bager ayeuna waktosna hidup ngahaturkeun nuhun ka aranjeunna mama hatur nuhun. Mama palatos ngalahirkeun ai ngaageunkeun ai. Apa hatur nuhun salam aya apa palatos ngatik haririkeun ngaageunkeun tur manafakana ai. Dugikeun ka ai tiasa sapertos ayeuna. Ai bangga jantan putri mama, ai bangga jantan putri Bapak. Doakeun ku ai mudah-mudahan mama apa sing sarehat panjang yuswa supados kapayun ai biasa ngabagjakeun ngamulyakeun mama sareng Bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap pinter. Insyaallah bagus geus. Lah melak tong harewa bagelnya insyaallah. Doa ti mamah salarasna nyarengan kanggo hidup pinter. Berani geus. Ngalih ka apa sayang? Bapak disut nengna? Ya, mangga neng disut Bapak. Sami bakal insyaallah oke. Doa-doa ti Bapak oge salawasna nyarengan kanggo hidup bager. Hidup sing panjang umur, pinter sing ageng milik rumah tangga sing adina ridona Allah Subhanahu wa taala. Geus toleh Bapak bager. Doakeun kanggo hidup bager. Kanggo kabagjan rumah tangga hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geulis. Sarajengna aa teteh tiasa majeng kapayun.
teteh. Mudah-mudahan ai tiasa ngamana rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Sakali deui hapunten ai. Hanya kakak sareng ka teteh. Alhamdulillah ibu bapak ngakaduhan putra putri anu soleh sareng salehah insyaallah dan putra putri kebanggaan ibu sareng bapak nu tiasa ngangkat derajat ibu sareng bapak bagur beres kisep sembrot terlaut sauyunan saling support saling doakeun tangkas doa-doa anu sae kanggo hidup sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin sing bagja dunia sareng akhiratna amin amin ya rabbal alamin. Ya cekap punten tiasa ngaradeg bae sadayana punten ngaradeg ngajejer sayang menggelis tepangan heula sepuh-sepuh hidup warga urang sadaya salim nyohonkeun doana sayang di sadayana bager sok sok ama heula ka aki mangga emak doakeun putu emak nya anu dina dinten enjing bade ditikahkeun mudah-mudahan anjeunna sing rumah tanggina sing papendak sareng kabagjaan ngai dinaritona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke doakeun ku neng mudah-mudahan anjeunna seueur papareun kesehatan dan papareun panjang yuswa bageurnya saterasna pinter mangga ka aki bager alhamdulillah pinter ayeuna hidup masih keneh kasaksen ku aki ku nini hidup bageurnya alhamdulillah pinter doakeun sing sarehat paranjang yuswa na bageurnya. Oke sasadayana pinter saling punten ngaradeg bae mangga gelis sedep ngahaturkeun nuhun kasadayana hatur nuhun dukunganana supportna baik materi atau pitalagina doana khususna kanggo kalancaran acara hidup dugikeun ka waktosna dina dinten enjing bager mudah-mudahan kasayan sadayana sing digentos ku Allah ku kasayan anu langkung amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak teteh adi haturahan kapal dia ngaibakan tuang putra ngaibakan oke. Mangga ibu dikawitan ku ibu heula cakap musikna hatur nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tilu kali ibu mangga bageut tampi ku hidup ieu kucuran cai kadede
caiganya sareng cai doa nati mama. Cekap nenggali salim ka mama sayang. Palih dia iya. Hatur nuhun kata beku ning kucuran cai ka dede, caiganya sareng cai doana. Cekap. Sarajengna mangga Bapak, dilajeng ku Bapak mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga 3 kali. Tok ngelak deui. Iya. Cekap, nanggali salim deui bageur. Sakada kula ibu punten. Nanggali salim deui. Iya, sarajengna anu billah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Cekap anu ngaibakan atau nabi masih aya? Iya. Terakhir atau ditutup ku Ibu Juru Riasna tiasa majeng kapayun. Mangga. Alhamdulillah sarajengna nang geus rambutna tiasa digalungkeun sakedik ti payun bae bageur bade tahalu rambut nah, dihaturkeun ka ibu sareng bapak tiasa majeng deui ka payun punten tuh di dieu mana bapak guntingnya ke bapak kasih mangga bapak dipalih ditu punten bapakna deui gunting rambutna ujungna sakedik ibu mah buyas palih sisi palih dia ibu mah di dia nah mangga ujung nabai Bapak bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya cekap lebetkeun nang geus lebetkeun rambutnya Bapak mareneng sareng nang juga Bapak mah di dia nang mah dipali ditu nang mah di ditu ya papunten kepengen ibu kepengen bu miringan ya pengduan anak mangga nenggelis niat abdas kucurkeun ku ibu sareng ku bapa caina mangga teu kenging saat oge ditinggal abdasna neng malbin aya nu kirang ayeuna keneh pisan mangga didareskeun pinter ieu mangrepikeun amanah ti aranjeuna bagarnya ti mama sareng ti apa dina rumah tangga hidup ka hadi ulah wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktu kumargi segala rupi amal sae urang amal ibadah urang daya harta serang pami salat anu 5 waktu sekali kantun
insyaallah neng bakal becelmi jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap kumaha ibu atos tarik neng abdasna alhamdulillah calik deui bager punten bapak punten bapak dipalih dieu ibu palih dieu mangga di ayang nengna ku ibu sareng ku bapak mangga ninggal ka kamera pada dieu foto kamera ya bapak paketan dieu kan kan tangan ayangkeun nah Bu, disun nengna bapak sami dah gitu si cekap dia neng tiris angka ibu dianukan neng ada ten ada punten saweranana biasa dicana kapayun jadi wae nenggalis nyanak kela acisna bager nyanak acisna permena ibu sepangan wae salah mangga nyawerna jalur nenggalis nih sok nanya ka dia ieu dina simpenan heula atunya dicecah Ina hitungan katilu alungkeun ka pangter bismillahirrahmanirrahim radi dia neng sayang sok teh susah bismillahirrahmanirrahim siap-siap mangga hitungan katilu siap-siap mangga siap A bisa kagulung ka suci wae heula jadi dia ngaranna wae dia iya 1 2 3 wur sok ibu kadi di dia sok jantan sampai kadi itu kadi nyawerna di biasa itu Allahumma sholli ala Muhammad ibu sawer bu Allahumma sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad nyawer ya Rabbi sholli alaihi wasallim wios anu lempar oge Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad aduh ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Masya Allah meni sareng dompet-dompetna dialungkeun Gusti Alhamdulillah acara terakhir acara bopongan ku si Aa bae di ais nengna di bopong
engineer langsung seueur saweranana nya mangga disarumping di sarakseran acara akad nikahna sok aa di pangku pada diandukan heula neng nak pada diandukan heula neng dianduk heula teh teu baseuh ka anak padu kenging videona bae nya eta sinjangan pada dialungkeun cenah nu itu sanes sok canda ka dia teh acan ngalungkeun sinjang di baseuhan heula di kapal hidunyakeun di sok dikumbah heula sok siap-siap mangga anu bade mulung sinjang sok neng cepengan sinjangan anu bade dialungkeun neng sok sami saperti tadi mangkeran anu bade mulung berarti paling ditu sok neng gelis sok hitungan ka 3 bismillahirrahmanirrahim siap-siap mangga 1 2 3 aduh boa sok a di ais a dibopong kieu tah mohon sok sakadap tahan alhamdulillah cekap lah heula panginten aa dugikeun ka bumi dicandakna cekap tos alhamdulillah acara siraman penonton rengse mangga urang sami-sami tutupi acara ku sasarangan maoskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan kucuran cai kadeteh cai kanya sarangan cai doa anu panatos dikucurkeun kana sarira neng ai sing tiasa bersihan lahir sareng batin anjeunna sareng mudah-mudahan aranjeunna dina ngabina rumah tangkina sing saralawasna aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah oge dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin pribados di atas nami pemandu ieu acara nyuhunkeun dihapunten bade sakakirangan sareng kalapatanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.